Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadyihi wa a'anana bifadlihi wa sayyarana bisirati afdali khalqi Muhammadinil Mustafa sayyidi anbiyaihi wa rusulihi. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyyir raufir rahim wasyafi'i li ummati wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi liqa'i. Amma ba'du, qala azza wa jalla fi kitabi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu wa ana khatibuhum idza wufidu wa ana mubashiruhum idza aisu liwa'ul hamdi yawma idzin biyadi wa ana akramu waladi Adam ala rabbi wala fakhra. Wa qala al-imam as-Sirrisiqti radhiyallahu anhu, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa razikuna minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, segenap para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pimpinan pondok pesantren anu nampak hadir di tengah-tengah pribados, sadayana dihormati kalayan ditedapi doana sanaos tadi sebatkeun namina hiji per hijina. Insyaallah tengira-ngira sahormat oge ta'zim pribados ka sadayana. Dipayun sumangga urang doakeun sasarangan, mudah-mudahan guru-guru urang, para kiai, para alimin ulama anu teu eureun-eureun memperjuangkeun agama Allah, mudah-mudahan sadayana sing diparanjangkeun yuswana anu barokah. Mudah-mudahan sadayana sing dipaparin kasabaran kangge ngabimbing ngajaring urang sadaya kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Saterasna kasanggakeun kehormatan ieu ka qari-qari urang anu bieu parantos ngalantunkeun ayat-ayat Allah anu sakitu luar biasana. Ku pribados dihormati pamudah-mudahan melalui aosan demi aosan ayat Al-Qur'an tadi terlahir di kampung ieu generasi-generasi Qur'ani. Amina ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna kasanggakeun kehormatan ieu ka aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajaran. Melalui haflah mubarakah ini kita doakan mudah-mudahan segenap para pemimpin urang, bil khusus Bapak Lurah jeung setapna dimulai RT na RW na jeung kadus-kadusna, mudah-mudahan sadayana sing dijadikan para pemimpin anu amanah.
wabil khususil khusus kasanggakeun kahormatan ieu ka sagenap jajaran panitia pelaksana peringatan hari besar Islam, dalam hal ini Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon anu parantos diupayakeun ku masyarakat setempat, baik bapak-bapakna, ibu-ibuna, teristimewa pemuda-pemudikna, mudah-mudahan sing dibalas ku Allah kalayan balasan anu setimpal. Saterasna kasanggakeun kehormatan ieu ka para bapak, para ibu, para pemuda harapan bangsa, pemudi generasi pertiwi teristimewa, para santri, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, as'adakumullah. Puji kali syukur semangga urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah dina enjing menjelang siang ieu urang tiasa riung mungpulung, bengkok ngaronyok dina raraga, mieling lairna manusia pilihan Allah. Kita berharap mudah-mudahan kumpulna urang dina ieu waktos sing ngajadi sabab diampuna dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam mugia Allah nyurakeun ka paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miwah keluarga, sahabat, tabi'in. Mugia salawat kali salamna oge didugikeun ka urang salaku umat dugi yaumil kiamah. Para guru, para sepuh, para wargi anu dimuliakeun Allah, sataacan pribados teraskeun kana cariosan dina waktos ayeuna utamina ka para guru, ka para sepuh, ka para wargi sadaya nyuhunkeun doana. Mudah-mudahan pribados sumarios dina waktos ayeuna sing dina bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Doakeun ku para jamaah mudah-mudahan ieu caritaan aya manfaatna, sasieur sabeuneureun kangge para wargi sadaya dina raraga melengkapi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Boh bilih kapayun aya cariosan anu teu akur jeung sara, teu akur kana pamadegan para guru, para jamaah sadaya anu dongkapna tina kabodohan pribados. Mudah-mudahan para guru, para sepuh, para wargi kersa ngahapunten oge ngamaklum kana kahilafan sinarang kabodohan pribados, diampura moal. Dulur nu dimuliakeun Allah, ieu cacan hayang nu pondok, hayang nu panjang. Enggeus menang berkat, enggeus. Enggeus menang pasel, enggeus. Hebat urang buni hieum. Nya buni nya hieum tapi bisa ngumpulkeun jelema sakieu loba. Nah, mudah-mudahan segenap panitia sing diparajakeun umurna, amin. Nah, nugus diupayakan ku masyarakat buni hieum, mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kampung buni hieum. Hebat ya buni hieum, buni hieum ge. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal muqaddimah pribados maoskeun ayat Allah dina surah Al-Ahzab ayat 20 hiji, anu ayat ieu umum dibacakeun ku para qari, ku para muballigh anu unia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Wal makna wallahu a'lam bimuradih. Bu, kakuping teh suanten, kakuping teh kadenge teh bisa kadenge Kak, untuk kadenge tambahan deui. Hebat ya son. Doakeun tukang son sing loba jobna, amin. Ya Allah. Para jamaah nu dimuliakeun Allah, kuring mah cacahan teu bisa doang batur. Cacahan kuring mah tegeug. Geus ieu mah kuring seuri, sorry jamaah. Kuring serius, ulah seuri sorang. Bisi disebut edan anyar. Benar. Wal makna wallahu a'lam bimuradi. Para dulur nu dimuliakeun Allah, ayat Allah dina surat Al-Ahzab ayat 20 hiji. Saur Syekh Nawawi Al-Bantani dina Marah Labid atau Tafsir Munir, diturunkeuna ayat Allah ieu berkenaan jeung hiji perang di zaman Kangjeng Rasul anu kasebut perang Ahzab atanapi perang Khandaq. Para jamaah sadaya, perang naon cenah? Perang naon cenah? Perang Ahzab atanapi perang Khandaq. Eta di zaman Rasul lain perang Badar doang. Aya perang Badar, aya perang Uhud,
aya perang Hunain, aya perang Khandaq. Perang Khandaq eta peperangan umat Islam dengan orang-orang Yahudi dan sekutuna, sehingga strategi perang umat Islam pada saat itu nyieun lobang dijieun 1 meter kali 1 meter, 2 meter kali 3 meter, dijieun lobang, disiapkan dirinya dengan parit muncul urang teh sejenis pangsa awi nu eta awi nu lancip disiapkeun tah eta Khandaq teh dengan parit. Tanah digali, disadiapkan ranjau dirinya, dipakai ke orang Vietnam. Ini asal muasalna. Maka lamun ningali zahirna ayat ieu, karena ia ayat diturunkan berkenaan dengan perang Khandaq, maka teu aya jalan pikeun jalma-jalma lamun hayang salamet kecuali ku cara mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kemudian ayat kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Karena ayat ia memang nyaritakeun terang Khandaq, tapi saksawari ulama saur Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ayat ia bisa diterapkan ku urang dalam situasi dan kondisi masa kini. Maka orang lamun nyacakeun Khandaq bisi rada jauh gitu. Urang nyacakeun kuari. Zahirna ayat ieu dulur. Cek Allah Subhanahu wa taala demi teman-teman geus bukti. Dina diri Kangjeng Rasul teh aya uswatun hasanah. Syekh Nawawi ngabahasakeun aya khoslatun hasanatun. Yuqtada biha alal ijabi fi umuriddin. Cek Syekh Nawawi bahwa ari makna uswah hasanah teh sesuatu yang baik, hiji perkara anu kudu diikuti, terutama dina urusan-urusan agama wajib sifatna jeung sunnah sifatna dina urusan-urusan dunia. Para jamaah anu dimuliakan Allah, pikeun jalma lamun hayang boga, lamun hayang yakin bahwa diri Rasul teh aya uswah hasanah, maka lamun ningali zahirna ayat dengan ayat 3 sakurang-kurang syarat. Hiji, ulah reureuh ngaharep rahmat Allah. Anu kadua, tekadkeun dina qalbu urang bahwa memang aya poe akhir, poe pembalasan sanggeusna urang hirup di alam dunia. Anu katilu, lobakeun eling ka Allah Subhanahu wa taala. Poin aya. Sahabat jalma anu hayang boga keyakinan, sahabat jalma anu hayang menemukan bahwa pada diri Rasul aya suri tauladan, aya contoh, maka sakurang-kurangna 3 perkara. Hiji, naon? Kudu yakin kana rahmat Allah. Anu kadua, kudu percaya bahwa aya poe akhir. Anu katilu, ngalobakeun eling ka Allah. Orang yakin apa henteu Kangjeng Rasul bisa dijadikan suri tauladan, yakin apa henteu, percaya apa henteu. Dina diri Rasul teh aya contoh. Pek urang bukakeun riwayatna. Lamun Kangjeng Rasul pantes dina awakna aya suri tauladan, tingali ku urang sejarah tina mulai lahirna, sejarah tina mulai ngandungna, cek riwayat Kangjeng Rasul adalah manusia pilihan Allah. Anu Kangjeng Rasul teh makhluk anu pertama dijieun ku Allah dalam bentuk cahaya. Dalam bentuk naon cenah? Lamun para wargi ditaros Allah ngajieun makhluk pangheula-heulana dalam bentuk jasad kadeuleu kacekel karaba, maka jawabannya Kangjeng Nabi Adam. Ketika ditanya apa yang Allah buat atau saha makhluk anu pertama yang dibuat oleh Allah dalam bentuk cahaya, maka jawabannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tina cahaya Kangjeng Rasul aya alam dunia. Tina cahaya Kangjeng Rasul aya tumbuh-tumbuhan. Tina cahaya Kangjeng Rasul aya urang. Maka dibalikeun riwayatna Allah ngajieun cahaya Kangjeng Rasul tina cahayana Allah. Saenggeusna Allah ngajieun cahaya Kangjeng Rasul, Allah ge ngadambel 24 lautan cek Syekh Nawawi. 24 lautan didambel ku Allah. Eta cahaya Kangjeng Rasul hurung cek Allah, wahai cahaya can dibere garan tah,
Anjen kudu silulut, anjen kudu ngojay. Dia 24 lautan anu Gusti jieun ku kula. Eta cahaya nurut pangojay. Set ngojay. Lila sakebal ngojay ku Allah diasupkeun sirrul ashar, rahasia dari berbagai macam rahasia anu teu aya anu apal kecuali Allah. Geus lila eta cahaya Kangjeng Rasul ngojay digerokeun ku Allah. Kumaha Allah? Ya Muhammad anta akramul anbiya alayya, wahai Muhammad anjeun teh pangmulia-mulyana tina sakabeh nabi atas kaula. Maka anu mere ngaran Kangjeng Rasul Muhammad adalah Allah ku anjeun para jamaah sadaya. Di mana? Di alam nur, di alam cahaya. Cek Allah, ya Muhammad anta akramul anbiya alayya, wahai Muhammad anjeun adalah pangmulia-mulyana sakabeh nabi atas kaula. Ieu digerokeun ku Allah cahaya Kangjeng Rasul Nabi Muhammad dalam bentuk cahaya. Bo eta dipuji cahaya Kangjeng Rasul di alam ku Allah. Ku bahasa anta akramul anbiya alayya teu bunga. Nu aya isin bakating ku isina ka Allah tina cahaya Kangjeng Rasul cek riwayat kaluar netes 124.000 tetesan keringat. Sabaraha cenah? Sabaraha cenah? 124.000. Nabi jeung Rasul Allah dina Qatrul Ghawas jumlahna kabehna 124.000. Ternyata eta 124.000 Nabi jeung Rasul Allah tina tetesan cahaya Kangjeng Rasul. Kubakating isin ka Allah di alam ku Allah ku bahasa anta akramul anbiya alayya teu bunga. Beda jeung umatna lamun diapong ngapung bener teu? Tali apong ku batur ngapong sorangan mun eueuh aing atuh moal kieu. Ieu ge meunang aing. Jalan menang aing. Oh, mulut mun eueuh aing atuh moal. Umatna mah lain dipinajiskeun. Ngapong sorang Kangjeng Rasul mah di alam cahaya keneh diapong ku Allah isin. Karena naon? Tadi tiasa sarita sesuai. Urang mah kadang-kadang ngapong awak sorang. Bahkan kadang hayang diapong kubat pinajiskeun ya awaknya. Tak beres para jamaah nu dimuliakeun Allah, ieu cahaya Kangjeng Rasul jeung 124.000 cahaya-cahaya para nabi. Maka kemudian maca tasbih lah panjang tasbihna digerokeun ku Allah. Wahai cahaya Muhammad, wahai cahaya para nabi jeung Rasul Allah, cek Allah anjeun kabeh apal henteu ka kaula. Man ana cek Allah saha anjeun? Fasabaqa nuru Muhammad, maka anu pangheulana ngajab nur Kangjeng Rasul. Antallah la ilaha illa anta, anjeun teh Gusti Allah teu aya pangeran iwati anjeun. Maka Rasul dalam bentuk cahaya pangheulana berdeklarasi bahwa Allah adalah pangeran anu teu aya anu wajib disembah iwati Allah. Tah pindah eta cahaya ditenden ku Allah ka Lauh Mahfud. Ti Lauh Mahfud ditenden ku Allah ka Nabi Adam, ditenden ka Nabi Nuh, gancangna carita ditenden ku Allah ka calon pibapaeun Rasul saha Sayyid Abdul. Bo Ibu eta Ki Abdullah aslina ge Kasep. Aslina ge Kasep eta Ki Abdullah. Dititipan ku Allah cahaya Rasul 7 kali lipat kekasepan Ki Abdullah. Cek na riwayat mah punten eta Ki Abdullah lamun leumpang 100 bikang nuturkeun. 100 bikang nutur. Ari geus urang boga hiji diputuskeun. Kasihan deh lu, anu diputuskeun aya. Haram jada. Nyeblak nama jeung aing cek pamuda. Ngabasona jeung aing tapi dikawin ku batur roros dia. Makana ulah hamperekan ting-ting bikang mah. Bikang teh apan gagah bang. Bener eta Ki Abdullah bu lamun lempang 100 awe nuturkeun ku bogoh ka Ki Abdullah. Maka cek Ki Abdul Muthalib tiada kumacarana ieu Abdullah saha pipasangeunana. Maka kemudian ayat isyarah dipilihlah Sayyidah Aminah Siti Aminah kangge naon? Kangge janten garwana Sayyid Abdullah 100 awewe nusok nuturkeun Ki Abdullah maot kabeh para jamaah sadaya. Kita persilakan
bade uwi nya. Terus qori urang bade uwi heula. Kiai Haji Hafid Hawasi oge Teh Haji Nadia Hawasi bade wangsul aya acara deui mudah-mudahan sing salamet di perjalanan. Ya Rabbal karasep geulisnya ahli Quran nya. Mudah-mudahan urang menang barokahna amin. Siap Kiai. Apa? Mangga aja ya, mangga aja. Ustaz, apaan? Iya, Ustaz. Mangga. Haji, mangga. Mangga. Syekh. Hati ya. Mangga sing salamet di perjalanan. Terus ya terus. Terus ya terus. Monggo. Sampai di mana cacahan orang tadi? 100 awewe parara. Balikan deui caritana Ki Abdullah dititipan ku Allah cahaya Kangjeng Rasul. Ki Abdullah teh calon bapana Kangjeng Ros. Ditikahkeun ku keluargana atas kesepakatan keluarga Sayyid Abdullah calon bapak Kangjeng Rasul jeung Sayyidah Aminah calon bundanya baginda Rasul dikawinkeun 100 awewe nu sok nutur-nutur Ki Abdullah pararae kaedanan. Aduh da kumaha tadina pan Aminah anu meunang ieu riwayat kahebatan Kangjeng Rasul kahebatan cahaya Kangjeng Rasul sakitu luar biasa. Nah dititipkeun ku Allah cahaya kemudian ka Sayyidah Aminah setelah ada pernikahan antara Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah maka ngandunglah Siti Aminah ku Kangjeng Rasul. Hendak nanya ka urang bunihieun ibu waktu reureuh capek abah henteu ulang jawab padengekeun ibu waktu reureuh ribu apa henteu cek bapana henteu atuh henteu bapana kieu be Madia cenah geus ngalahirkeun eta reureuh capek bener teh mimiti reureuh saminggu utah teu beunang jelema ngambe kejo utah ngambe bumbu utah ngambe duit mah bea kabeh akur-akur cenah jeuseun da bigangnya umuran saminggu tengenah dahar 2 minggu tengenah dahar aya ngeunah dahar umur 5 bulan mulai datang 6 bulan datang 7 bulan 8 bulan 8 bulan leumpang ngagegan teu bagus ya Rabbana ya Karim make tiung nyengsol lempang keluar timah ari beuteung geus keluar hulu di jero keneh ku eueuh bagus teh eta bikang reuneuh dengekeun ku pamuda jeung parawan perjuangan indung urang keur waktu nganu ku urang Rep Allah Karim umur 8 bulan datang paraji jeung bidan jakwari mah kudu berdampingan bae paraji moal dek nu samun eueuh bidan bener teu kumaha ngaung ngejar kieu bah jarane diangkat sukuna Allah Karim cek ibu paraji tia geurang tarik napas jero-jero kula ngabandungan pamajikan kuring ngajahirkeun tinu kahiji kadua katilu la ilaha illallah aing ari asup sagede kieu kalau sagede kieu lol pot ieu jadi bahan ukuran ka urang wahai pemuda wahai parawan wah arbujangan catat pria kabehan sahabai anak mah anu dolaka ka indung bapana kalau hur dia mau pucukan ka handap wal akaran kadenge suara kadenge baik teu kadenge mah ieu mah kadang-kadang kakolot ngalunjak woi moal aya anak menawa kolot apapun pangkat kamu sebagai kiai kah sebagai ustad kah sebagai pejabat kah jelema beungar kah dia lamun datang ka indung sia ka imah baba sia diuk dihandap dusun ieu mah kudu teu kieu lah emak dihandap emak di mana bae cenah piteskeun anak kos kitu mah hirup-hirup ting di alam dunia ulah kitu ka kolot mah eta kolot geus kolot ngomongna kieu nek lamun dia ngomong jeung aing nya ulah ngabentak aing sebab aing geus kolot teh ceuli mulai rombeng
aing palayan serentuh cenah. Kitu, mak anak dahar noang, hah. Mak anak kawadang, hah. Nah kedahar moal. Ulah dibentak mak cekel. Ieu mak neuk mamoal. Sebab urang ge keur leutik kitu bae. Indung urang kadak doang negah huap, porok-porok betuk modal. Kumaha cek babana anak ngeseng. Indung urang nyotkeun huapna kokobokeun dibuka pempesna. Na ngacem-macem teuing, na habeg-habeg teuing dicokot, pempesna diusap, taina dipasangkeun nu anyar dipopokan deui, kokobok dahar deui. Indung urang dahar bareng jeung tai, indung urang lela papanasan nu penting anak kaihuan, indung urang lela susah nu penting anakna beungar. Tapi begitu anakna geus gede, geus beungar, poho anak salatam teu bisa ngurusan indung hiji diacan. Awas sing ngararade muliakeun indung urang. Betul. Lamun hayang barokah, hayang menang kanikmatan, muliakeun indung urang. Kadituna cek Rasul, 3 golongan borok ning kana surga, ngambel sengit surga moal menang. Saha di antarana anak nu doraka ka indung bapa. Dak eta nu ceramah kasurupan cenah. Emang ieu kasurupan. Awas sing ngaranna ku zaman kuari. Allah karim. Ku hayang handphone, ku hayang motor ngagebugan ka kolot. Naudzubillahi min. Baheula mah urang ada nu kitu dibeh ditu bae. Ku di bebeh sini sudah ada. Allah karim. Naudzubillahi min. Umumna awewe keur hamil teripu. Siti Aminah mah henteu ngeunaheun aya. Bulan kahiji ditoong ku Kangjeng Nabiullah Adam bulan kahiji. Bulan kedua ditoong ku Kangjeng Nabiullah Nuh. Bulan katilu ditoong ku Kangjeng Nabiullah Sis. Bulan kaopat ditoong ku Kangjeng Nabiullah Idris. Bulan kalima ditoong ku Kangjeng Nabiullah Ibrahim. Bulan kagenep ditoong ku Kangjeng Nabiullah Ismail. Bulan katujuh ditoong ku Kangjeng Nabiullah Musa. Bulan ka-8 ditoong ku Kangjeng Nabiullah Harun. Bulan ka-8 ditoong ku Kangjeng Nabiullah Isa. Di bulan kahiji nepi bulan ka-8 ditoong anakku nabi-nabi Allah. Kunaon kuring nyacakeun kieu lamun dina bahasa idhul mubham aya anu kasebut bade baraatul istihlal. Ari ngaran bade baraatul istihlal asana kieu ayyadhkurul mutakallim ma yus'iru bi maksudi. Memeh cacahan ka dieu ka ditu karena tema sentralna nyatakeun lahir Rasul, maka ulah nyatakeun ka dieu kitu cacahkeun heula hal anu aya pakuat pake jeung ajuru jeung lahirna Rasul. Komo eta mah ceramah ngomongkeun politik bae. Jang jurik. Kudu aya bawaan urang dieu. Urunan capek-capek ha. Terus. Tah eta Rasul ditongan tadi kandung ku Siti Aminah. Allah karim ieu pertanda Kangjeng Rasul lahir ka alam dunia geus loba gambaran. Bahkan cek hiji riwayat dibejakeun. Eta orang-orang Yahudi ya. Boga hiji bendera. Eta bendera ditulisna tina getih. Dibejakeun ku kokolotna dak. Lamun ieu tulisan tina bendera, anu ngomongkeun jubah. Lamun tulisan tina jubah ieu tina bendera ieu engke getih nanyak celak, berarti manusia terakhir pilihan Allah anu ngaranna Muhammad ieu bagus lahir ke alam dunia. Ceukna riwayatna sanggeusna Sayyidah Aminah dikandung dina beuteung 8 bulan lahir ke alam dunia. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud bari jeung kapayun tina baham Rasul anu mulia. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ieu anu kapayun tina baham Rasul dari kalahir ke alam dunia. Bayangkeun Bu, eta Makkah sakitu poekna ngadadak jaang, sesembahan majusi seuneu parem, bahkan tadi tia bendera atau jubah anu tulisanna getih, eta getih ngaradak encer. Cek Yahudi dak Muhammad akhir zaman, Muhammad manusia akhir zaman, Muhammad manusia terbaik akhir zaman, pimpinan sakabeh nabi geus lahir ka alam dunia. Kabeh gaduh para jamaah sadaya. Orang-orang Yahudi, Nasrani, terutama orang-orang anu benci terhadap Islam, kabeh merasakan kehadiran Kangjeng Rasul. Hebat Kangjeng Rasul teh para jamaah sadaya.
iraha lahirna tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin menjelang subuh junjunan orang lahir ke alam dunia tahun 600 sekian Masehi, tepatnya bulan April para jamaah sadaya. Ia sejarah yang jangan dilupakan oleh kita. Perjuangan Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia hebat, mantap, sakit luar biasa nak geus wajar. Lamun kurang bunihiem diagengkeun. Lamun wajar kurang, lamun lahirna Kanjeng Rasul diria-riakeun, dipasang tenda, dipasang son, dihadirkan para qori, dihadirkan para kiai, maulid jeung sajabana, insyaallah urang bunihiem kabeh bakal menang syafaat Rasul. Yakin apa henteu? Yakin apa henteu? Cek maneh teh haji, naon ka? Ari bagian kula aya aba eueuh tukang masang kabel aya. Ai bagian kula aya eueuh cek ibu-ibu nu sok ngejo aya. Imam Ma'ruf Qurhi ngabahasakeun kieu, man hayya'a li ajli qiraati Maulidir Rasul ta'aman wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala wa tabakhkhara ta'ziman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Pihartosina kieu. Terus man siagil umum sahabae jelemana dekeun ku ceuli ya. Sahabae jelemana rek kolot, rek budak, rek nu beunghar, rek nu miskin, rek pajabat, rek rakyat, rek ustad, rek kiai, rek santri, rek nu deugel, rek nu bager, sahabaya. Haya'nya etanya diakeun si jalma li ajli qiraati Maulidir Rasul, karena arah-arah rek dibacakeun maulid Nabi baik sakitab langsung wa imma saeutik, sanajan dibacakeun marhabah ge endah jadi jero nyaritakeun tentang lahir Rasul. Ingatkeun disadiakeun naon to'aman jalma teh nyadiakeun kadaharan. Aya papais ngan eueuh di dieu buktina hampura ka ditampi ieu duitnya bisi raga ku angin ditampi ku abdi kobe tuh sing ditambah-tambah ku Allah rizkina amin. Aya papais aya ranginang ngan eueuh buktina di dieu tapi aya cai herang alhamdulillah, aya aqua alhamdulillah, menang parcel alhamdulillah. Hartikeun dia saha jalma nu nyadiakeun kadaharan pikeun muludan. Ingatkeun wa jama'a ikhwanan kumpul babarengan urang bunihiem dan sekitarnya. Wah seserian nu pahewaan kan pahewaan eueuh surah pahewaan eueuh wa jama'a ikhwanan kumpul babarengan tanpa ada kebencian, babarengan seserian barang dahar mau parcel babarengan. Wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan meulem lampu nage jaberang guari mah aya kabel nama aya lampu blit jeung sajabana baheula mah obor atuh kias beta mah. Wala bisa jadi dan make baju pang weuteuna pang bagusna make tiung pang anyarna kajeun tacan lunas ge nganjukna. Make peci pang anyarna, make sorban pang anyarna, make kutang pang anyarna, make cangcut pang anyar. Dipake tah kabeh. Watajammala wala bisa jadi dan watajammala wah ginding. Naon deui make sesengitan wata'attor, watabakhor bila belum buhur di dia. Belum buhur. Menyan. Weh, belum. Eueuhnya. Geus kagok burung. Belum. Naon tujuannya dia kendaharna? Naon tujuan masang tendana? Naon tujuannya dia kenukieuna? Jawabana ta'ziman li maulidihi, semata-mata ngagungkeun lahirna Rasul. Jawab tina man hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Jaga ku Allah bakal dihijikeun jeung nabi-nabina Allah wa kana fi a'la illiyin, bakal dituntun dina surga illiyin. Ya Rabbal anta syamsun anta badron anta nurun
qanuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam. Sama-sama. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini sudah mewakili asup karena keterangan ulama. Ngayakeun muludan mah najan dibacakeun berjanji atau qasidah nabawiyah ini termasuk min a'zamil qurbat, meunang ganjaran urang kabihan jamaah sadayana. Tak iya kahebatan mulut geus terlepas jalur urang anu anti mulut, anu ngabidahkeun kana mulut, anu ngatendahkeun kana mulut. Waspada Wahabi di mana-mana kuari. Sing rade ulah kabawa sakaba-kaba engke bakal ngadenge, jangan muludan enggak ada dari sorohnya. Jangan tahlilan dari sininya, jangan manakiban enggak ada dari hilirnya. Kagirang kak kali-kali kak ulah dihilir baik kak. Betul ini betul. Ayang kenyu ade singarade urang mah terus main gos. Urang mah cekelan kokot urang, cekelan guru-guru urang. Ulah kali-kali itu delok kokot urang baik. Guru urang nu sepuh anu mulia marhaba. Abuya Cidahu marhaba. Abuya Cilangok maulidan. Mama Cipulus maulidan, para ulama sepuh maulidan, urang mah ulah kabawa sakabakab gedekeun muludan. Naon bae nu dikaluarkeun dina muludan jaga bakal jadi saksi di poe kiamat. Bakal ngomong tah papais, bakal ngomong tah pasung, bakal ngomong tah parsel, bakal ngomong tah kejo, bakal ngomong tah lauk wak wow, ngomong. Kardi geus ku saayana kitu atuh pantes kurang. Eta Rasul dijadikan suri tauladan contoh dina kahirupan sapopoe. Ngan eta uswah hasanah bisa bisa dianggap berarti pikeun jalma anu bener ngarep-ngarep rahmat Allah. Hatina kudu iman ka Allah. Panu teu iman mah moal. Ngaledek ka Kangjeng Rasul, disebut lagi Rasul hipersek. Yang hipersek kakak. Hipersek maki ya tekop nu jubur. Beuki kikituan pan bahaya udah kafir eta. Bakal karasa bahwa Rasul uswah hasanah bagi orang-orang yarjullah nu ngaharepkeun rahmat Allah. Kadituna jalma-jalma anu percaya ayatna poe akhir. Kadituna bakal karasa uswah hasanah bagi jalma-jalma anu teureureuh eling ka Allah. Loba muji ka Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil. Naon bae kalimat anu di jerokna aya nunjukkeun eling ka Allah eta zikir Abdul Dzikri la ilaha illallah. Kuring sok cacan di mana ge lamun muji embat komo lobaan kieu mah embat ka bisinyeun ataqoh embat imad nutal karhes nyen ataqoh lah embat ka muji mah dayekeun imam komo budak ngora mah embat ceng elullah embat ku ceng guayok puterkeun hulu ceng coplok hulu.
Sayyidina Husain di Karbala dipencit mastakana. Cek nariwayat Sayyidina Husain ditalkin dikir, diajaran dikir ku Rasul umur 5 tahun. Muter awakna ciah. Akan lamun aja lama muji muter. Allah. Atau Sayyidina Husain menyelintir 2 gangsing. Muter 2 gangsing. Atau orang maka ilallah, kaki doang atu aja. Ilallah, la ilaha illallah, sorban coplok. Ilallah. Sugan ngaharep ka jamaah horeng malik itu. Atu masih wajar kah? Nu kitu mah. Satu untung lain hayang ka apong mah. Sayyidina Husain mah muter bahkan cek riwayat geus dipenggal sirahna di Karbala, ditancepkeun dina tumbak. Awakna dipisahkeun jeung mastakana. Ternyata tidak tumbak deh. Husain tilu poe muter kene, getihan kene illallah, la ilaha illallah. Sampai ditempo ku pendeta. Cek pendeta ieu suara muji ti mana? Ditempo aya mastaka Sayyidina Husain. Dina tumbak, getih ngocor kene eta geus tilu poe. Di deketan ku pendeta, "Hei, saha anjeun?" "Ana Husain bin Ali bin Ana Husain bin Fatimah bin Muhammad. Kula teh Husain binti Fatimah bin Muhammad binti Muhammad." Corik tak pendeta nempo mastaka Sayyidina Husain geus pisah jeung awakna tilu poe lirana kaluar getih tina mastakana tapi muji keneh ka Allah. Tobat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata Allah mere hidayah ka jelema lewat mastaka anu geus terpisah tina awakna. Sayyidina Husain tak hebatan eta di Karbala para jamaah. Tarusan bini mah kuring geus ka ditu. Tarusan bini mah mau ngomong kuring. Geus ka ditu. Allah muter sirah ilallah geus pisah. Hello sirahna geus pisah. Urang lamun pisah sirah kumaha? Urang mah awang kamu juga atau awang jauh kitu mah keur penting wae dibere ka. Masyaallah paingan ngorobetan bae ka. Tak kana bere teh lamun hayangan salaki. Nya, pas salaki mun hayang panepi isuk mikiran beto HS Bang. Mama handphone, aing teh bere bujur burunganan. Aing, masya Allah. Urang mah di mana pisah sirah jeung awak maut. Sayyidina Husain mas sirah jeung awak pisah teh muji ka Allah. Illallah. Makana kunaon rata-rata muji sanadna terutama Qadiriyah pasti nyambungna ka Sayyidina Husain para jamaah sadaya. Kuring boga guru, Sayyidi Ahmad Sukanta Salmin kadu Perselabuan. Menang ti guruna Syekh Ahmad Kadim kadu Bongkok Menes. Menang ti guruna Syekh Ahmad Suhari Cibeber Cilegon. Menang ti guruna Mama Agung Asnawi Carengen. Menang ti guruna Syekh Abdul Karim Tanara. Menang ti guruna Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Samsudin, Syekh Murad, Syekh Abdul Fatah, Syekh Utsman, Syekh Abdul Rahim, Syekh Abu Bakar, Syekh Yahya, Syekh Isamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Sarifuddin, Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Al-Hattaq, Syekh Abdul Aziz boga bapa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir menang ti guruna Syekh Abi Said Al-Makhzumi, Syekh Abi Hasan Ali Al-Hakari, Syekh Abil Farad At-Trutusi, Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, Syekh Junaidil Baghdadi, Syekh Sirri Sikti, Syekh Ma'ruf Al-Qurqi, Syekh Abi Hasan Musa Ali Ridha, Syekh Musa Al-Qadhim, Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Al-Baqir, Syekh Al-Imam Zainul Abidin, boga bapa Al-Imam Husain Said, Al-Imam Husain Said boga bapa Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali menang ti Rasulullah teh Jibril ti Allah tah Husain tah eta muji kadinya mujina la ilaha illallah anu ngomongkeun eueuh tina Qur'ana pan dina Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah eta Qur'an eta bahasa mujina Qur'ana ari aturan muji atuh kumaha hayang nek bedas atau monggo, nek lalahunan monggo, eta mah kembali karena aturan jeung wurukan guru masing-masing. Aya nu nganyatakeun kudu bedas, aya sir bae, aya nu nganyatakeun kudu gerak jeung sajabana. Nu terpenting urusan zikir aya anu ngabeatna, aya anu ngaijazah anana, aya mursidna, aya anu ngabinana. Nu teu beunang tuturut munding. Iilu eta mah aya guruna. Ilu urang teu masalah. Tah ieu para jamaah sadaya bikeun jalma anu loba eling ka Allah yakin akan melihat suri tauladan para di Rasul.
Pikeun jalma anu iman ka poe akhir pasti nempo dina jasad Rasul, dina zat Rasul, dina awak Rasul, dina sifat Rasul. Aya contoh keur urang sadayana. Yuk urang belajar nyontoh Rasul. Dina hidup sapopoe rumah tangga, maaf Pak, i urang salah kula laki contoh Rasul. Rasul macan pernah molotot ka pamajikanana. Tenang Pak, waktuna dibebek bikang ge. Urang mapan ka pamajikan kieu bae Pak. Rasul mata pernah pamajikan salah Siti Khadijah suganta ieu nu dijieun kana teh gula goreng uyah cukup diinum doang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tadi hayang nginum kumaha carana. Ngaibaratkeun imapan cai putih herang ka hobi. Rasul mah begitu nginum teh bismillahirrahmanirrahim. Contoh di mah. Cek Rasul teh kieu ente ngomong. Nun ukur kateng kok ku Sayyidah Khadijah kening Rasul tiada ada ngerut. Coba ge. Ibu pernah nenjokeun tarang salaki. Hei. Pernah ningalikeun tarang salaki teu? Iya pamajikan ahli surga ieu di jauhnya. Da kerutan salaki tarangna. Ieu maka salaki teu keur ku mamarahan bae. Tenjok keur hees. Hehehe, mun hieum. Tenjok keur hees. Da lah ku ibu aing, baheula mah putih. Kode maca ketrek hideung. Ya Allah, baheula beberes untu nu kalima ompong. Da lah sukana ya Allah, rarombeheun dong baheula mah eueuh. Cek dina hate Gusti ieu lalaki nu kuari hideung dong papanting, lain nurul abdi. Ieu dengan pitueun ngan diiket ku akad nikah rela papanaseun nepi ka hideungna huntuna ompong ngadaharan langgoko sebab lamun dahar berkatna teu bakal bere pamajikan suku nabi aku rombeheun Gusti berikan dia kesabaran berikan dia kesehatan cium tarangna osok itu elok wae kadal banget take beungeut sentak sangor urang di mesigana aing kudu karunya gelis bager ieu masalah ke keres di foto cekrek Dijen SW mungkin dia lelah. Setan orang. Bigang model gitu ai. Ulah gitu gelis. Kudu karunya ka salaki. Saku maha kakak. Kudu karunya ka pamajikan kak. Ieu masuk aya beh ditu. Beh ditu ieu mah. Bigang mau suluh kieu lah. Contoh ieu mah. Min ieu lepet susuna kieu lah. Aing memikir eta. Di Bojong sok mangih kuring pasar Bojong. Bigang mun kuat kieu barang bawa. Ngigir ki batur. Cek aing saha salakina eta. Mini kempes susuna Ubeber ai. Ulah gede laga Kak. Deuleuh bikang kerees. Calangap beh. Norok di dia cenah susu kecerot bereuh caian. Kudu ka beli sayuran. Dilejek batur unggal peuting dibere duit hanteu. Coba pikiran ge. Dola ku kakak kutangna orlet tilu geus nyambung. Allah, dola bajuna bea ku teh reungit. Dola ku kakak awakna Gusti. Masya Allah lain jawarda di dieu na geus bea ku teh reungit. Mikir Kak, ulah gede laga. Najan aing niangan deui ge can tentu kalunyan ka aing. Can tentu kalunyan ka anak aing. Hudang isuk-isuk ompol kabeh diseusehan. Ompol kakak segala. Hayo diseuseh. Bener. Dipoekeun nganter anak ka sakola diuk di sakola kila kurang ion teu nginum aqua meureun telajot tulang baluk aya mah teh kakak dia ka eta peuting sabaraha 5.002 cenah dibelikeun 2 kumaneh mah dibelaan teu jajan Kak dibawa anak di sakola datang ka ieu mah diomean ku beuki eta kana pedajeun peuting coba ge pamajikan mah gampang manehna dipasakeun datang salaki ka geura dahar eta pada ka hobi kakak waktu pan camual beuteung mikirkeun pasal laki bahalam jada ieu wah aya bae dahar datang ka peuting ka nilepan baju nu keur isuk diseusean nongton TV kieu anak mah yang nyusu jadi izieunkeun mah yang enen nu ieu jojolnya kan nu ieu nganenan keur kieu karak doang nu es ulah geura es aing yang enen jenis lagi bayangkeun ku kakak tah awe eta geus ngararade eta bakal mulut hormati hook contoh Rasul teu pernah merotot cukup keningna ku maca Sayyidah Khadijah junjunan punten arang junjunan lain deui biasana pres
Namun geus dibere mapan hurung tarangna iman lain deui aya naon diasaan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah geuning ieu mah lain nami soreng maasin. Hapunten junjunan ceurik Siti Khadijah. Ceurik. Urang bunihia cek salakina, "Mak, coba asan heula." Oh ya tagola ieu. Nyen sorangan. Ya kokot boga. Ulah kitu lamun tegur ku salaki. Tah nya contohan Rasul model kitu kanu jadi pamajikan. Rasul telok kagedor-gedor bantok telok marah. Dina hirup sapopoe rumah tangga contoh Kang Rasul. Eta contoh urang salaku salaki. Dina hirup bermasyarakat Rasul mah teu menang sorangan. Terasa aing Rasul. Amun jadi imam salat Allahu Akbar, kataikeun Kak bisi sapotong doang. Allahu Akbar. Ngan Rasul mah mes hati deuleu ku Rasul. Aki-aki doang. Anu urut ngojay. Anu urut ngojek. Bismillahirrahmanirrahim. Pas salat rukinang tung ha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena ingat makmumna aki-aki. Anu geus ti sawah ti reuma geus ngojeng Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasul malam menjadi imam telok papanjangan. Ku ngarti aya aki-aki. Daripada aki-aki teu hayangeun salat deui. Urang masuk di balik di lobaan meni panjang jadi imam ngadoa meni panjang. Cek nu telok irahada aing mah anggeusna ieu. Dina kitab Wasiatul Mustofa maaf ieu mah. Ciri jalma hayang kaapong mun dinu lobaan sok panjang. Ari bagian sorangan samet. Nek ngadoa sorangan nek 3 jam tang ngadoa. Muraqabah kakak Allah Jamiul Wus lebih jakeun 5.000 sakurang-kurangna 20.000 5.000 maksudnya malah hobeakeun sapenting ku Allah hari sorangan mah eta mah jeung batur atuh mah jeung tilu mata ge Allah enggeus. Ieu kuring pernah hadir dina hiji acara istighosahan kuring nu mimpin cek kuring kiai ngadoa amin kieu kuring mimpin amin didengekeun ku kula doa ka WC Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Cekain doa WC. Ieu lain bohong ieu. Allahumma baikna fi marzaqna wa qina atan lebok itu jelema ieu. Kabeh doa dibaca hampir 1/2 jam. Eta jamaah tina kieu jadi kieu kabeh. Atuh kuring ge kailu-iluan jadi kieu kuring ge. Amin. Ditulak leungeun. Wah, 1/2 jam mah kebal teuing ka julobaan mah ojoh 5 menit sedeng. Kebating gambaran Rasul mah delok. Tapi Rasul lamun sorangan kumaha dumo getihan dapat sampeana. Getihan nangtung lagi kebal. Sampai ditaros ku Sayyidah Aisyah junjunan anjeun terjamin surga ku Allah. Nah eta suatu kagetihan gitu kumaha cek Rasul justru karena kula dijamin ku Allah kana surga. Isin kula lamun teu bisa babalik terima kasih ke Allah. Rasul mah salat sorangan getihan. Urang malam mun lobaan kebel di imam mah wa ilaikal masir mana sangu asak can akur contoh Rasul hebat kan Rasul mah henteu rasa aing itulah pimpinan besar tepantang diuk jeung jelema leutik tepantang diuk jelema susah eta Kangge Rasul contoh Rasul para jamaah sadaya hebat Kangge Rasul mah geus Rasul mah dina ibadah contoh ku urang dina kahirupan sapoe contoh ku urang dina urusan mimpin negara mimpin umat contoh Kangge Rasul mah dibedaan lapar nu penting rakyat nasib Rasul mah nu penting lapar sorangan ana rakyat nasib riwayat ya Rasul tos 3 dinten tetuang aya roti sapotong. Diteuneun ku Sayyidah Fatimah jajeng pibukaeun. Ketok-ketok pintu assalamualaikum. Wah, coba neng buka cek waalaikumsalam dibuka. Eta cek jelema teh kieu punten Sayyidah Fatimah. Ieu kuring sandahar cenah sapoe Rasul mah geus 3 poe. Bebeja Siti Fatimah
ka Kangjeng Rasul, Pak, aya jalmi tos sadinten teu acan tuang. Rasul mah geus tilu po. Kumaha cek Kangjeng Rasul, roti nu sapotong teh bikeun. Bikeun. Dibikeun ku Pak, mangga ieu aya sapotong dipasikeun. Ieu teh kanggo bukana Kangjeng Rasul dibikeun geus 3 poe teu dahar teu kaeusian. Jelema nu menta-menta mah karak sapoe lamun nisbat ka urang kitu moal. Urang endek ngawadang aya jelema lapar kumaha ceuk urang teh maaf Kak. Kuring ge meunang hese capek gampang Kak kabeuteun kuring heula. Bener teu? Komo lamun numpa pejabat-pejabat kuari mah oknum-oknumna dihandap mah hesen yang duit rakyat mah pesta pria naudzubillahi min. Doakeun para pejabat urang anu durjana mudah-mudahan sing diberi hidayah ku Allah amin. Di negara Indonesia wayah maju para jamaah sadaya ngeun tadi teh loba teuing oknum. Catat kalau oknum Mr. X. Loba teuing oknum. Maka sakumaha gagahna negara urang berpotensi ari dipimpin ku jalma durjana mah tetap hararese, tetap susah bae. Ngeun urang males ting doakeun bae mudah-mudahan pamimpin urang kabeh sing dicalakeurkeun hate jeung otakna. Amin. Ya Allah ya Rabbal, geus ieu muludan para jamaah nu dimuliakeun Allah digedekeun gede. Engke ulah kabalik. Dileutikeun, leutik saeutik dae. Kuring boga hitungan. Atuh ieu boga hitungan isin ka panitia. Oh, teu sajam-jam acan mah isin kuring tigumpay ka dieu jauh-jauh. Tenang wales men. Kayak tenang geus eureun gua waktuna. Maulud mah digedekeun gad. Dileutikeun leut. Gagah ieu gagah. Hebat ieu hebat. Akan lebih hebat 2 kali lipat perayaan Maulud Anusaki luar biasa nah kalau diimbangi dengan perubahan kita masing-masing. Sebagai individu, yuk orang rubah. Nu tadina tajan beuki salat, wayana semetia geura baik sol. Nu tadina masih kena sok, ngalawan ka pamajikan, ngalawan ka salaki punten semetia eureun ngalawan ka salak. Nu masih kena sok ngabohong ka pamajikan, semetia ulah sok ngabohongan pamajik. Anak nu sok ngalawan ka indung bapa, semetia ulah sok ngalawan ka indung bap. Anu masih kena daek kamikeun Bang M sama dia orang tina Bang M. Anu daek kena judi slot pinjol jeung saja pada main kabeh sama dia ulah kudu eureun main gap. Bener eta ngaranna mulud. Anu enggeus maeng. Awas catat disemat ayeuna. Jelema nu sampurna ngan rokok doang. Kuring sesa kelong. Dulur sesa careuh. Hatina urang sama-sama sesa. Yuk urang genakeun. Sesa umur urang pikeun istiqomah dina jalan Allah. Nu geus manggeus. Cek nu pojok di haji naon? Akaula mah pernah maling kotok geus ka? Maling kotok geus uleureunnan. Cek nu bae ditu Ustaz haji naon? Mama baheulana pernah zina geus mah ulah diomongkeun. Tobatan. Cek nu saurang maaf kaje. Ai kitu kenan. Ieu kuring mah masyaallah pernah selingkuh. Geus ulah diulangi. Cek pejabat teh kaji kuring mah ngadah duit rakyat. Geus ulah diulangi, balikeun tapi duit rakyat. Atuh. Nu geus maang. Eta muludan ngaranna. Mulut lahir memperingati lahirnya Rasul, ada feedbacknya, artinya urang teh kudu urutan. Kalau Rasul lahir ke muka bumi ini membawa perubahan, urangnya robah. Nu tadina tacan deket ka masjid aya paribasa, deket ka bedul jauh tina bedug, deketan bedug ka, deketan kaji deketan. Sabulan deket bae kieu. Waktu tulung tung. Hebat ya son he. Tulung tung. Tung. Tang. Aya eueuh tihtir di dieu. Eta kami menang jampe kieu Pak Haji ti golot. Eta lamun urang hayang boga naon bae, hayang kebeuli naon bae, hayang kebeuli taneuh teh cenah nya kebon batur. Eta syaratna pas tihtir. Termasuk pamun can kawin eta tihtir ceng dengekeun.
Pantih tirki ya. Aiku bakal tihtir ki. Terus. Dung 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 dung. Pan kabala. Kayak gacangan kan? Tah pas tuk. Cek guru kula ieu mah. Guru kula Abah Haji Uci Sanusi bin Abah Qasim. Menang ti guruna Yai Maksum Pondok Magelang. Eta pas lamun boga tujuan mentak Allah dirinya ngan syaratna bacakeun Fatihah 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, tahun ieu hayang kawin ya Allah. Lamun urusan tanah, ya Allah ya Rabbi, ieu tanah nu batur ya supaya kami milik kula ya Allah. Teu deui ka dieu tanahna. Ieu mah guru makena Fatihah doang 11 kali. Geus dibujikeun ku kula, geus. Lain cenah ieu. Mujarrab men. Jajal ku mamang geura ge nya. Cek mangga santri cocok aing dak cenah. Ya Allah ya Rabbi barokah Fatihah hayang palikeun jeung mater kabogoh. Insyaallah ceng geura ge jajal bae. Insyaallah. Lamun teu geus nasib burung ceng geus. Ayo geus imul dan roba salat. Kudu izin urang setik-setik, izin kami nantu, izin kana umur, izin bisa kebak-kebak paeh urang. Leuleuk pipaehan geus tobat sirina dina awak urang. Atuh wis babalatak. Atuh eta apa jadi pipaehan awak urang teh gagak kudu mah kieu. Hah, baru mah kieu kudu mah kieu. Atuh ieu urang. Kudu mikir dia bakal paeh kabehan ge. Junjunan urang anu mulia maot atuh model urang. Pikir ku kabehan ieu urang. Junjunan urang anu mulia maot. Koma orang bunuh hiam. Wadalah cek malaikat dasar keheula ingkang dia dicabut begitu tah durudut tah. Pan mila yafuh jadi dia nyabut lagi orang tok pikirkan ku urang dengdengan. Urang ngarep-ngarep syafaat Rasul tapi urang teu ngalaksanakeun perintah Rasul. Nah kumaha ieu urang? Hayu urang babalikan nunggus manggeus. Diaji aing mosok gapleh. Geus. Diaji ana mah pernah zina. Geus. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita perbuat. Kita pernah berzina, pernah mabok, pernah mencuri, pernah melawan orang tua. Catat kuncinya. Taubat. Mahiyat taubah? Fattaubatu hiya ar-ruju'u min akhlaqil madmumah il akhlaqil mahmudah. Yang namanya taubat adalah kembali dari perilaku yang tidak terpuji terhadap perilaku yang terpuji. Nu enggeus mah enggeus. Samet dieu bae ka. Biasana di pos ronda. Balah kana kaluarkan. Namun teu kieu kuari menyekel tasbih. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Maling ge moal daekeun ka. Moal daekeun maling ge bener teu? Dak dol di pos ronda lagi tukang muji kabeh. La ilaha illallah. Ati mandek kumaha embe teu leungit, kotok teu leungit kabehan ka dieu bae pan. Bari RT-an teh dicolengan ieu na. Aing masyaallah tabarakallah. Tah ieu ngaran muludan. Jadi mulut mah intina aya perubahan sikap urang masing-masing. Lamun urang geus berubah sikap masing-masing, berarti urang geus ngesian kana hakikat mulut. Lain berarti teu aya hartian. Kurang pas mulut anu sakieu gedena, tapi urang tidak merubah diri urang masing-masing. Nu can akur jeung tatangna akur. Nu can bener kakolot, meta hampura kakolot, ieu mulut ngaranna. Ulah sampai mulut tiap tahun jeung tatangga masung bae teu ngomong. Maaf sing hararade. Ngaran mulut kudu robah kakolot akhlak robah jeung tatangga endah. Ini adalah hakikat salatullah salamullah sama-sama ala toha rasulillah salatullah Allah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi sama-sama tawassalna
billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Allah salatullah salam ala taha rasulillah salatullah mullah ala yasin habibillah ilahi sal ummah min al-afati wan niqmah sama-sama ilahi sal ummah min al-afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil bad. Allah salatullah salam ala toha rasulillah salatullah wa ala yasin billah. Kartos bo geus cacahan mah di mana geus karti geus aya nu endah ti Allah sarlepatna dongkap tina kabodohan pribados khudz ma safa wada' makadar sakitu anu teh sakapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.